mana? Hah? Ka mana? Iye, rek Jumatan kaberangan Udah, kade. Kumaha sih maksudnya mana Rasul? Nih, Kumaha gimana ka masjid eta? Iye, naon ngarep kana ibadah sambil sakali. Kajeng kan usajeng. Aya ayeuna mah geus beurang kagok. Ayo itu ayo kumaha sih? Silakan udah. Yo, Nih cita kumaha? Ayo senang dulu itu. ulang ke diuk ieu geus biasa tah sunat. Ari ngong teh aya pengumuman. Sama pada KM. Heeh. Cenah nyebutkeunana punten perhatosan ka bapak-bapak anu bade ngalaksanakeun salat Jumat anu nyaranak HP paehan bae. Urang pan teu Pak. Tong Ayo akan mau HP nih. pan bawa urang HP. Tapi kadua kali punten saali. Anu nyaranak HP punten paehan bae. Da urang teh antep bae. Seak lumpat jam ageuna naon. Alhamdulillah, makanya kurang mawah. Ya keula tah. Ka ustad eta moal deui urang ka masjid eta. Embung urang aduh. Jamagan di jangan balik di kurang bicara ulah. Nya kakang nyanak kapan tuh? Nyanak ulah Kang. Bisa dipaehan. Ngerti akan ulah lieur Kang Kade. Da ieu teh ibadah sabinggu sakali. Da normal urang teh teu ieu. Maksud Pak DKM mah aktifna paehan, ami teu ngageter, ami teu nada dering teu disada keluar. Aktifna naon maksudna? Aktif HP, jadi pan sok aya dering segala rupa gandeng ngaganggu eta teh. Jadi maksudnya sakur jumaahan ka dieu ketika nu nyalak HP paehan bae. Urang yang keneh hirup. Kade ulah salah kaprah kadinya. Seg wae rek mawa HP mah ngan paehan aktif. Jadi maksudnya teh paehan aktifna HP bisa menelponkeun batur kayak gandeng. Gandeng eta kadinya. Wah bener zaman pikakit. Jadi urang bopong teh jumaahan ieu. Kolot aing mah.